Sapalih ulama atos ngadawukeun 16 rupi anu diwajibkeun kasadaya istri anu ngaharepkeun salamet dunya akhirat didawuhkeun hiji salamina kedah gaduh isin dua soca dipayuneun ditungkulkeun tilu taat kana sakur parentahna opat repeh caroge keur nyariosna lima ngadeg hormat nalika sumpingna kitu deui dina nalika lungsurna genep kedah masrahkeun kabeh badana dina nalika kulam jeung carogena 7 ulah dugi wantun khianatna dina nalika carogena teu aya ngalebetkeun pameget sanes mahromna nya kitu ngaruksak banda carogena kadalapan salira kedah seungitna ulah kaambenu matak teraosna kasalapan kade baham teu bersihna mangka waos sikat ku sikat gigina kasapuluh lamun gaduh perhiasan dipayuneun caroge geura anggokeun tapi lamun caroge henteu ayana mangka misti perhiasan dikantuna ka 11 kedah ngamulyakeunana kabaraya kakarobat carogena ari anu nomer ka-12 na lamun paparin caroge nu alitna eta tara ditinggali ku alitna tapi gaduh raos eta teh ageungna ari anu nomer ka-13 na eta nyupri karidoan carogena sabab caroge teh eta tumpuana nah lebat surga sareng narakana ari anu nomer ka-14 na ulah saum sunat muntaya widina ari anu nomer ka-15 na salamina kedah calik di bumina ari anu nomer ka-16 na ulah seueur carios jeung tatanggina kawajiban caroge dauna mina hiji kedah masihan tuangeunana dua kedah masihan pakaianana ku pakaian anu layak dianggena tilu teu meunang neunggelna wajahna dina nalika bojo mun keur nusujna opat teu kenging nyarios nu kasarna anu matak teu raos di kupingkeuna 5 mun nusuj teu meunang nyingkahana kajaba nyingkahana tempat kulemna kagenepna wajib ngawurukanana dina masalah fikih jeung nu sejena saperti masalah haid jeung susucina mun teu tiasa titipkeun ka ustadna ieu kabeh mun teu diamalkeunana di akhirat pasti bakal dituntutna